Amun ku Gusti Allah geus dihampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuhna naonna. Urang aya mabok, aya di urang zina, aya di urang judi, aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh eueuhna naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti. Eta baca bedang tiki tunan garang-garang Abu Nawas ilahilah sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi. Eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas mah salilah hirupna teh neuleuna doang kan nya geus hayang seuri. Pas ka Gus Dur asa neuleuh hayang seuri. Mun teh hayang seuri gerget. Kitu ka Abu Nawas ge sarua. Ieu tah. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Allahu alamu bimuradihi satuhune wong akeh kang pada kalufur ya lazina kabeh Allah lan pirang-pirang rasul Allah wa yuriduna lan ngarepakeun ya alladzina yufarriqu ing yantamisahakum ya alladzina kabeh lemantarane Allah lan pirang-pirang utusan Allah bi ayyuminu bihi dunahum kalawan yang tangimankeun ya alladzina kalawan Allah ale oranana rasul wa yaquluna lan pada ngararucap ya alladzina kabeh lafan nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd imankeun ingsun sadaya kalawan setengah minar rusuli ada tukang tetep saking pirang rasul lan kufur ingsun sadaya kalawan setengah kang tetep saking rusul wa yuriduna lan ngarepakeun ya ladzina kabeh yen tanggal ya ladzina kabeh baina zalika saking dalam antarané mangkono kufur lan iman al kufri wal iman sabilan ing dadalan tariqon tegese dadalan yazabuna ilaihi kang padahal lumaku ya ladzina kabeh ilaihi maring tariq ulaika ikutawi semudayane mangkono alladzina hum ikutawi ulaika iku wong kang kafir kabeh hakon kalawan haqqa kebenar sedarun muakidun limat munil jumlati iku masar kang muatakeun kaduwe matmun jumlah qablahu ing dalam sadurunge masdar wa atadna lan ngawalan nyawiskeun isun agung lil kafirina kadong kang kafir kabeh azab muhina ing siksa kang hina zaihanati tegese kang anduwe kehinaan huwa azabun nar utawi azabi ku siksa neraka والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allahu alamu bimuradilan utai wong akeh kang padang imankeun ya lazina kabeh Allah lan pirang-pirang utusan Allah kulin sakabeh rasul alam yufarriqu lan ale ora misahkeun ya allazina kabeh
ing dalam antara neong suwiji minhum kang tetem saking rusul iku utawi ulaika samudayane mangkono alladzina iku besok bakal nekaken isun agung min alladzina sawab binuni wal jai macane kalawan nggo nunuti mual jailan ya yu'tihim ujurahum ing pirang-pirang ganjarane alladzina sawab amalihim tegese pirang-pirang ganjaran pirang-pirang pagaweanane alladzina wa kana Allahu lana nasafa Allah ghafurun iku kang banget ngahampurane li auliya'i kadue pirang-pirang kakasih Allah rahiman tur iku kang banget wala sabi ahli taatihi kalawan ahli taati Allah. Gusti Allah lamun tadi nyaritakeun masalah munafikin kuari mah nyaritakeun Yahudi jeung Nasrani. Lantaran di dunia memuat eureun terus baik munafik Yahudi Nasrani bahkan kuari maambalaya disatukangeun eta teh aya Buddha aya Konghucu aya macam-macam ta ieu teh kafir salian anu mangeranan ka Gusti Allah jeung nu ngarasulan ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Yahudi mempercaya ka Kangjeng Nabi Musa jeung ka Tauratna teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihi. Nasrani Kristen percaya ka Kangjeng Nabi Isa berikut jeung Injilna teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut jeung Al-Qur'an. Padahal tiniti Zabur, kemudian datang ke Taurat, datang ke Injil, diterangkan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dina Al-Qur'an dijelaskan bakal datang nabi akhir zaman ngarana Ahmad atau Muhammad. Ahmad baheula. Kadituna maloba ngaran-ngaranna. Nah, eta sifatanana socakna kitu, pangambungna kitu, cepilna kitu. Bin Abdullah ayat lahirna geus dijelaskeun di Zabur, datang ke Taurat, datang ke Injil. Ketika lahir Kangjeng Nabi anu sadar maca Taurat jeung maca Injil, langsung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyekelan Taurat jeung Injil takabur henteu tawadu embung imankeun ka Kangjeng ditahrif Taurat ditahrif dirubah Injil dirubah maka lobalah kuari Injil nah iyalah perubahan tetap Injil nu aslina mun dibaca teu saeutik budayawan ilmuwan tokoh-tokoh nu maca Injil asli kemudian iman ka Kangjeng Nabi. Mantak eta dirahasiakeun Injil Barnabas nu asli. Nu aya mah kuari Injil Yohanes, Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama teu pernah dibuka. Aya kuari di mana tuh di perpustakaan gitu UGM Yogyakarta. Rapih teu meunang dibaca. Geus puguh di Amerika, geus puguh di luar negeri. Nu pernah di Maroko dibaca ku sababaraha mahasiswa ketika memohon ka dosenna. Seorang mahasiswa orang Maroko mohon ka dosenna. Nyana waktu di Amerika teh mohon saya ingin membaca Injil yang asli temenang. Dipanggil. Kamu datang nanti jam 11 malam ke rumah. Panggil. Setelah dipanggil, kamu siap mau membaca ini? Siap. Tetapi awas, di sini penuh rahasia. Dari sini sampai sini jangan dibaca. Kalau kamu siap, saya berikan. Ini tidak boleh dibaca. Ya. Dengan perjanjian anu luar biasa dibacalah kunyana. Tetapi nu dijanjikan ulah dibaca teh hanya dibaca kunyana. Ternyata penjelasan Kangjeng Nabi.
Didinya lah nyana debat jeung dosenna. Akhirna dosenna eleh, sanggeusna dosenna eleh nyana menyatakan masuk Islam. Diusirlah di Amerika, balik ke Maroko, ngembangkeun agama di Maroko. Nu tatadina Kristen nyana asup Islam jeung kuat jasa Islam. Cerita kitu lain anyar, lain saurang loba jasa nu mantak diamankeun Injil nu asli, teu meunang dibongkar dari dia halaman sekieu nu mantak loba umat Islam anu talar Injil loba jasa. Diadukeun ku ari mah di dunia internasional teh ilmuwan Islam jeung ilmuwan Kristen teh diadukeun. Oh, rame. Di batur mah rame adu kekuatan argumentasi antara Islam jeung Kristen, Islam jeung Katolik, Islam jeung Protestan. Rame, jol Gus Dur. Cek Gus Dur apa-apa. Apa-apaan kok diadu-adu begitu. Semuanya ini agama Tuhan. Pada megang kitab samawi. Udah, yang Kristen-Kristen, yang Katolik-Katolik, yang Protestan-Protestan, yang Muslim-Muslim, pada punya agama. Nanti di akhirat, adu kekuatannya siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Gus Dur, tidak perlu diperdebatkan. Sebab ini mah urusannya hidayah. Sekarang mah, tong kuatkan iman kita sebagai umat muslimin, mukminin. Dan silakan kamu kuatkan umat Kristiani. Silakan kita hidup bersama-sama. Satu negara, berbeda agama, tetapi jangan ada huru-hara. Ini negara kita dan ini adalah sama-sama bangsa kita. Ya cerita di Indonesia. Lantaran diakui mempersatukan umat, nyana ngalancong ke Amerika, nyana ngalancong ke Belanda, ngalancong untuk mempersatukan umat, sehingga diakuilah nyana adalah raja agama sadunia. Jadi menurut Gus Dur tidak usah dipermasalahkan soal agama. Sebab cak Gus Dur Islam rahmatan lil alamin, patokanana eta teh wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul jadi rahmat, tidak harus ada pertikaian. Ketika nanti ada permasalahan negara dengan negara, nah di situ barulah kita mengadakan intervensi perang, caknya. Ini negara mah di dia sabangsa ulah, caknya. Kecuali kayak serangan-serangan, motifnya apa nanti? Kakarak, orang ayakeun peperangan. Atau orang teh dijajah seperti tahun 45 sebelumnya. Nah, perang orang. Motifnya bermacam-macam baheula waktu orang dijajah. Aya nu motifnya bangsa, negara, agama. Sama. Seperti Irak, ada yang menyatakan ini adalah politik, ini adalah ekonomi, ini adalah agama. Silakan berbagai penafsiran memang begitu. Tapi lamun sanagara tetap urang teh kudu itu naon kitu ngaran saling menghargai. Saling menghargai sesama, terus diakui bener Gus Dur mah mantang nya nama teu diaku ku sakabeh agama, terutama agama Brongsai. lantaran bahwa di zaman Soeharto teh benang berkembang, teh budak Konghucu teh benang kudu ngekor bae kanu 4 kanu 3 kemudian menjadi 5 dibuka oleh Gus Dur seserian KBG. Bahkan aya jelema anu luar biasa sakit hati terhadap non gitu keputusan, gitu kebijakan Presiden Soeharto waktu baheula mana eta di Kalimantan, hari eta di Medan. Aya agama nu kudu ngekor ka Hindu padahal agamanya sorangan disebut agama kahayanan. Eta agamanya tapi kulantaran teu meunang ngekorlah ka Buddha. Ketika Gus Dur jadi presiden, kunjungannya ka ditu disahkeun sebagai agama mandiri dan kembang kancak Gus. Terciumlah oleh laskar Islam. Apa-apaan ini Gus Dur? Demo besar-besaran ke istana. Demo besar-besaran ke Monas. Lantaran keputusan-keputusan Gus Dur anu luar biasa. Dijawab dengan lantang ke Gus Dur. Pisahkan agama dengan negara. Walaupun agama membutuhkan negara dan negara membutuhkan agama. Tetapi mana dan kapan kita harus bicara? Sekarang kita bicara persatuan, lepaskan agama dengan negara, artinya politik.
Jalankan politik, jalankan agama masing-masing oleh pengantinnya masing-masing. Eta kakarak datang kadinya ngomong Gus Dur teh eta. Encan anggeus maksudna supaya menaruh perhatian dunia deleukeun 4 tahun yang akan datang. Hanya Gus Dur mah pas kitu teh bebeja mun baheula bebeja nya. Urang itu hukumnya ana sih teu bebeja ka urang. Atuh nyeun beren repot bae. Padahal geus aya sen namangan urang teu paham. Lantaran urang teu bisa diajak lari ku Gus Dur, sen nama geus aya. Mana geus aya? Nu tadi berbau liberal Gus Dur teh. Tetapi ternyata Gus Dur di NU kembali ke hitoh 26. Eta pan membawa ahli sunnah wal jamaah. Pan eta teh isu anu luar biasa, kembalikan NU ke hitoh 26. Nu acak orang Amerika bingung. Kamari ieu nyana teh luar biasa dina agama loyalitas kok wari kembali ke hitoh 26. Kembali ke hitoh 26 berarti neuk mengkelompok deui. Bingungeun urang Amerika ge. Sangkep bae kitu jelema. Urangna nu teu paham horenganan di dunia internasional dek dibuat keki di urang dek dimurnikeun supaya kabeh nyorot Indonesia sesuai jeung agenda baheula bakal aya di Indonesia terjadi Islam mendunia dengan tersimpanna kitu piagam Jakarta. Teu meunang ku Gus Dur dibuka sebab tama lain kudu dibuka dilaksanakan. Gitulah ahli politik internasional. Teu kaharti ku urang. Hartila silakan bae. Angan make undang-undang aya 10 undang-undang. 1. Tidak boleh dakwah melalui iming-iming. Kalau melalui iming-iming laporkan tangkap. Kedua, tidak boleh door to door baik muslim ke rumah kafir ataupun kafir ke rumah muslim. Ketiga, ketika ada sumbangan dari luar negeri untuk Katolik Kristen harus lapor kepada Menteri Agama dan fungsinya harus jelas kemana dan bagaimana. Nyeun undang-undang nya ge nu mantak urang mah tinggalin cak aing ge atuh ka ditu ulin ka kota. Di lembur bae sih. Tiba heula aing ngomong Gus Dur sia tinggal calangap bae Pak. Mun urang mengikuti cek ulah ge mengikuti Gus Dur pasti pinter. Tidak mengikuti Gus Dur bodoh. Lantaran henteu sembarangan, nyana teh deuk lompat ke dunia internasional. Sorotan dunia internasional geus luar biasa. Tah, engke nu bakal rame nama ketika nyana hubungan jeung Kuba mulai di dinya dijalin Islam internasional supaya jadi sorotan dunia dakwah engke ka mana-mana. Ieu tah geus mulai kan jeung Kuba. Ketika manehanana ieu datang ka ditu ka Kuba. Presiden Kuba na geus kuat teu hayang geura kapanggih bae. Anu kudu dijadwalkeun isuk-isuk Presiden Kuba datang sorangan ka hotel jam 7 beuting jam 8. Gus Dur kas dicai pan make samping gas pan ngobrol jeung presiden make sampingnya. Itu teh kumaha tuh. Eta lah nu diobrolkeun luar biasa. Kemudian isuk mah nu dijadwalkeun. Neuh, itu ngobrol tidak diperbolehkan oleh dunia internasional. Lantaran lapor orang Kuba KB ke MPR na jangan diizinkan Gus Dur ngobrol dengan presiden sebab sepertinya presiden Kuba akan masuk Islam. Lain lalagaan perjuangan Gus Dur teh mantap ke Masya Allah menunyahuan hilangna Gus Dur adalah hilang segala-galanya untuk Indonesia. Orang luar nu ngomong kenapa terlalu sedikit Gus Dur di Indonesia? Bahasa orang luar lain bahasa orang di. Bahasa orang Inggris mengatakan terlalu sedikit orang seperti Gus Dur di Indonesia dan orang seperti Gus Dur di dunia. Karena orang terpaham. Gitulah, tapi geus kumaha ge nya geus dikubur. Kumaha deh tuh tinggal neangan bae ngan geus aya calonna kuari di Pasar Kemis. Belah ditueun ka Polsek. Cilok make calana aya di dinya. Tah, ieu Yahudi kitabna Taurat percayalah ka Kangjeng Nabi Musa, teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Kristen percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut Al-Qur'anna. Nah, maka
dijelaskeun di dieu ulah ragu-ragu jeung ulah mang-mang deui. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli, sanyana jelema nu kalufur ka Gusti Allah, teu percaya bahwa Allah pangeran, teu percaya ka rasul-rasul Allah, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusuli, nyana berusaha boga harapan misahkeun antara agama Allah jeung rasul-rasulna. Kumaha? Wa yaqulun bi ayyuminu bihi dudahum, iman ka Allah tapi ka rasulna mah henteu iman. Wa yaquluna nyana ngaromong kieu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami iman ke sebahagian rasul, cak Yahudi Musa rasul, Isa lain. Wa nakfuru bi ba'd, cak Kristen Isa rasul, Muhammad lain. Ialah bahasana nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Urang ulah ragu, kula ge sering jasa. Kadatangan jelema, Kiai eta si kumaha cenah ja pangeranna mapan Allah nya ge sarua ngan Rasulullah doang nya Isa, urang mah Muhammad eta si nu kitu ke di akhirat ka surga apa kana tangkorak sia. Iman teh aku bu eta teu ngaji teh kos kitu tah teu ngaji teh kos kitu tah cabok-cabok jelema kos kitu. Mang eta berarti aya kamang-mangan nya eta. Masih kene mempertanyakeun di akhirat tu kumaha cenah ja pangeran nama Allah. Dan Rasulullah nu beda, Yahudi ka Musa, ka Kangjeng Nabi Musa, itu Kristen ka Kangjeng Nabi Isa aya nu nanyakeun kitu. Kiai kumaha tah sih engke di akhiratna? Lantaran jak ai pangeran nama Allah kene ngan Rasulullah nu berbeda. Jawab make ayat ieu. Sanyana jelema-jelema nu kalufur ka Allah, kalupur ka Rasulna, ngarepkeun ayu fariqu bainallah wa rasulih. Mungkin ka Allah na percaya, tapi ka Rasulna mah henteu. Bi ayyuminu bidunahum, ka Allah na percaya, ka Rasul-Rasul henteu. Atau sebahagianna wa yaquluna nyana nyarita nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami iman ke sebagian Rasul, teu iman ka sebagian Rasul deui. Kami iman ka Allah, tapi teu iman ka Rasul-Rasulna. Sebagian Rasulna kami iman, sebagianna kami henteu. Na yatakos kitu teh pannyana teh wa yuriduna yattakhidhu baina zalika sabila. Jadi nyokot sendiri jalan jang leugang nyana kumaha kahayang nyana bae teu nurutkeun aturan Allah Subhanahu wa taala. Iman ka Allah kahayang nyana, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad kahayang nyana, teu make aturan Injil jeung Taurat. Berarti nyana teh wa yuriduna yattakhidhu baina zalika sabila. Nyana nyokot jalan sorangan henteu maca Injil, padahal nyana sok maca Injil teu ngahartikeun Injil, padahal nyana maca Taurat teu ngahartikeun Taurat, sehingga ngan dibaca doang henteu diamati, teu diteliti jeung henteu dipake, sehingga nyana make jalan sorangan. Yuriduna ayattakhidhu baina zalika sabila. Eta nu kos kitu kumaha eta? Ulah mamang jeung ulah ragu deui. Ulaika humul kafirun. Jelema nu kos kitu hukumna kafir. Yahudi kafir, Nasrani, Katolik, Kristen kafir, nu lian-lianna ge kafir. Besi kurang jelas ngakirkeunana hak. Ulaika humul kafiruna hak. Cek tukang nahwu mah ieu adalah masdar muakkid li babunil jumlah. Ai hafa zalika hak. Luar biasa. Kos kitu teh kejadian lumrah dari kos kitu ulah mang-mang teuing jelas-jelasan kafirna biasa. Eta make hak teh beusi urang aya kamang-mangan ditambahan ku Gusti Allah. Ulaika humul kafirun. Eta jelema nu kaditu kafir. Beusi ragu hak biasa kakafiranna ulah diragukeun deui. Tuh, masyaallah. Ai geus kafir kumaha tuh? Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Jazakallahu 'atadna. Kami mempersiapkeun nyawiskeun lil kafirina ka jelema-jelema nu kalalafir kabeh jaga di akhirat azabam muhina, siksa anu luar biasa hinana. Naon? Azabun nar, siksa neraka. Siksa Geus ulah ragu-ragu ku ari mah sarajan nyana Tuhan Allah neraka.
Enggak saya Pak gitu, besi ayah anak kurang nonton TV. Oh, berarti Tuhannya sama-sama Allah ya Pak ya. Iya, tuh kalau gitu Pak sama-sama Allah nanti di sana juga mungkin ke surga, bukan di pinggir kali ya. Mungkin juga kalau ditolol kabehan nama. Lah, takut gua ditayangkeun kabeh di televisi. Oh, tahun baru, setahun baru. Kemudian atuh ayeuna Natal dan lain sebagainya. Bisa jadi goyang hati budak ku informasi model kos gitu. Tah, nanya ke seragu, jawab ku ieu. Mun aya anak nanya pas itu, Pak, kalau gitu mah nanti akhirnya mungkin ke surga cuma di pinggir neraka. Loh, kok bisa neraka? Dia tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Neraka itu sudah titik. Oh, neraka ya benar neraka. Jadi jelas ke budak ya, oh gitu tuh. Ulah mungkin neraka juga. Mungkin apa iya, Pak? Ya, ada kemungkinan sih neraka. Kalau kita gaji apa gitu ta. Masa kita tegas dakwah nate ya, tegas. Ayo gaji mapan kos itu ta. Ya kiai ge neraka. Neraka, ulah eta teh salat ke neraka. Abah cilok salat. Sarua ka neraka. Jadi jelas ya ke budak teh jelas. Oh, atuh urang ieu rombongan neraka mungkin. Tuh gitu wa'adna lil kafirin azabam muhina. Ulah ragu-ragu. Sabalikna. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Alam bi muradi hari jelema anu percaya ka Gusti Allah jeung ka seluruh rasulna pakuran. Kurang mapan percaya mun ditanya saha. Allah saha cak kiai. Lon. Awas tidak tahu hebat tuh menang gitu. Ayo ditanya dia. Cek, kade sia? Enak. Sia agama mana? Islam. Imana kasa? Ka Allah. Pangeran si Allah. Cak saja. Cak emak. Ulah kos gitu tak. Ulah cak emak, cak abah, cak guru, cak kiai. Ulah. Dina tauhid mah teu meunang taklid. Eta mah berarti taklid cak emak ge pangeran Allah taklid karena ka emak teu meunang. Tauhid mah sing ade tan mantap kurang ngaji ge perlu dapat kitu tah. Sing ade tah, perlu tah. Sing ade nu keur ngopi awas. Aduh, masyaallah, ieu ngaji sing ade tah. Ieu penting ieu. Eta taklid teh sadina tauhid mah piki meunang taklid. Tapi dina tauhid mah teu meunang. Cek. Pangeran siapa? Allah. Cak saja. Abah. Cak abah sia. Emang abah sia pernah ngomong jangan pangeran Allah. Cak bapak kolot nyao, cak bapak kolot mah cenah kayu, tak bisa gitu, Pak. Belon bantah. Udah gitu. Cek sia. Pangeran siapa? Allah. Cak guru aing. Guru sia, guru sia ngabejan bahwa pangeran Allah. Mun guru sia teu ngomong Allah, nyao. Nyao tama. Saya takut gitu tak taklid saya takut gitu tak. Kudu kumaha tuh? Ceng, sia agama sia naon? Islam. Iman ka saha pangeran? Allah. Cak sia ieu pangeran Allah. Cak ulah. Kok sia berani bawa pangeran teh Allah? Aya dalilna. Naon dalilna? Aya hulu bapak. Ye. Oh. Pinter aja lemah. Eta kakarang ngaji tauhid gos gitu.Age satu sia geus begitu aing teu cangcaya cak lu ngomong aing ereh atuh ku sia. Geus, eta. Jadi ka mamana ge Allah bae. Dirubah ge Allah bae lantaran geus teger. Allah aya dalilna, aya dadamelanana, teu kaharti cak akal, aya dadamelanana, nu ngadamelna, bukti dadamelanana alam langit bumi katut eusina berikut katai kebona. Tapi dadamelana Allah paneta, eta kebo, pantai kebo, bati kebo, ai kebo ngajuri ti kebona, ai kebona ngajuri ti mana deui, ti mana deui. Tadi tuna menang Allah, tai kebo nang Allah. Ini saya amat sih. Cak kumaha teu kahartina aya apa kebo na teu kaharti cak akal aya apa kebo kebona percis kos aya angin seng bau hitut eueuh nu hitut sarua bae di akal-akal kene sama kos itu tuh
Ingat kadu keur dahar teh baheula tiluan. Dahar tiluan di sawah iseng bau hitut. Cek batur aja itunya. Ye henteu, sia meureun, ye henteu. Boku sia tiluan. Sia meureun, cak ieu ka dieu, cak ieu ka dieu henteu Untuk ribut tak bau hitut kos kieu cenah urang ieu. Lain henteu, cek ieu lain henteu. Kabeh hareureun henteu. Aya ngomong. Jin meureun. Aya ngomong ka urang, geus ulah gandeng, setan meureun. Setan ngajawab, "Dawi mah orang etet." Berarti setannya orang Jawa ini. Itu lalu lompatan. Setan. Muntak ulah sok aju nyudutkeun ka setan. Ulah setan ngadengekeun. Cek nu urang, "Gah atuh, aya urang itu tah setan meureun." Setan ge embung tah didesek kos kitu. Wih mau ratet. Masyaallah. Atuh cagu ditinggalkeun bae ku setan tungtung. Aya bae ta dongeng. Inget dongeng Ki Mas Win mah babaturan abah eta mah dahar di ditu di sekong pan make nyiru. Ya beneran eta nyiru na teh ya atuh nempel ka tai. Aya taian handapna santri ieu. Asal dar bau tai. Pindah. Asal dar bau tai deh pindah. Kalinya bau tai kabeh. Ieu aya naon coba deh. Kalinya orang eta. Atuh baleungit leungit mah atuh. Jadi hanapan nyiru. Ya Allah. Lalakon lah santri nongkos gitu. Saya teh santri teh indah nanti kos gitunya. Hartina indah teh kumaha? Dek dahar kakarak nyokot, nyaman jang dahar. Beres dahar di balang bong. Engke dahar sore mah ku bangke bae. Ku bangke bae aya deui cokot deui atuh tangga coba batur. Jadi emang di pondok Pak, keur di pondok nakene perjalanan wali teh geus diatur geunan. Kita mikiran kumaha sore teh teu tendang. Gitulah santri kahirupan di mana-mana sabako gitu. Lamun eueuh, ini mah atuh lamun deuk nakak eueuh sulu, atuh eta pager pondok. Nyala SDD-nya dicokotan dulu. Otang teh ieu teh kuang ke bae cek nya teh atuh dinya tiris ka masjid. Santri eta kos gitu. Eta pager geus eueuh, hese deuk dahar butuh, atuh pan bajunya na dikadinya aku. Santri eta kos gitu. Tapi indah bae. Buktina asup ke pondok pesantren, kuru menang 3 bulan. Alabatan Mike Tyson. Nah, iwalladzina amanu billah. Jelema anu percaya ka Gusti Allah ngimankeun bahwa Gusti Allah teh pangeran. Da Allah anu ngadamel langit, katut esina bumi, katut esina Gusti Allah teu kaharti cak akal lamun lain Allah nu ngadamelna. Mantak bloon amat jelema didamel ku Gusti Allah ai ibadah ka tangkal kayu tolol. Ai nu nyieun Allah ai ibadah ka mata poe tolol. Mantak kamari ieu digerhanakeun ku Gusti Allah poe Jumat teh. Abeh naon? Abeh beusi aya nu nyembah ka panon poe. Tah ulah disembah rusak la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ulah nyembah ka panon poe, ulah nyembah ka bulan, ulah walakin jasjudu tapi maneh tasjudu lillahi allazi khalaqahunna ka jelema ka zat anu ngadamel panon poe jeung telusuri Gusti Allah. Urang mah geus alhamdulillahirabbil nikmat anu teu aya papadana teu aya babandinganna ku gede-gedena nikmat iman jeung nikmat Islam. Nikmat dunia mah isuk pageto dunyana leungit urangna atawa nu ninggalkeun. Nikmat sehat isuk pageto sehat leungit urangna ninggalkeun sehat jeung sebagainya. Tapi nikmat iman, nikmat Islam mah anu kabawa ka jero kubur ka alam barzah terus datang ka mahsyar, terus datang ka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu adalah modal iman jeung modal Islam. Mangka Kanjeng Nabi jaddidu imanakum bila ilaha il perbaharui iman maneh kulobakeun maca la ilaha il baca unggal salat minimal 3 kali mantap salat 3 kali jaddidu imanakum cakang jeung perbaharui iman maneh maca Quran maca sholawat maca zikir eta memperbarui iman ieu kuari urang ngaji ngaranna memperbaharui iman ngadenge uraian-uraian Al-Qur'an uraian-uraian ulama
anu urang saminggu ti mimiti balik gaji datang ka minggu deui di eusianan aku terlipis malu disesep saminggu sakalingan 2 jam digesar redang luar biasa ieu penyesihan iman ngaranna tak itulah jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung ka para rasulna urang mah pan kabeh rasul teh iman urang mah lain ka Kangjeng Nabi urang doang. Urang mah kabeh sebagai amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi seluruh urang. Nu batak nu dijadikeun rasul 25. Lainna nabi. Kabeh urang mah percaya hiji Nabi Adam urang keur leutik dibagaankeun kumaha urang bari urang diparende teh diempok-empok hiji Nabi Adam 2 Nabi Idris 3 Nabi Nuh 4 Nabi Hud 5 Nabi soleh terus sabari diempok-empok teh eta indung mah hebat. Tapi indungan kurang hebat mah lain gitu. Empok-empok mimiti buka bajuna. Ketembong rembai buluna. Atuh si anak teh nginaheun mak. Aduh, Gusti Allah, macam-macam memang eta. Ngempok-ngempok anak teh kok gitu. Ma'ih walladzina amanu billahi wa rusulih jelema nu iman ka Gusti Allah ngimankeun ka para rasulna teu diwijil-wijil ngan kebenaran Kangjeng Nabi urang adalah nabi akhir zaman etalah nabi urang percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya Kangjeng Nabi Shu'aib nabi rasul percaya apa henteu ka Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Lut percaya kakang datang Kangjeng Nabi Adam alaihi percaya eta teh nabinya rasul percaya urang mah mentak di ditu ge henteu kieu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulin teu wa rasul tapi wa rusuli rusul eta jalma tina rusulun kitabun kutubun do sahifun suhufun mata kita kayak ngaji mondok atuh sia gara-gara teu mondok eta kos kitu tah jadi ngaji menyaho rusul teh jama tina rusulun naye jelema iman ka Gusti Allah iman ka seluruh rasulna sakabehna walam yufarriqun temisakeun baina ahadin minhum di antara salasa hiji para rasul. Pas orang alhamdulillah iman ka Gusti Allah, iman ka para rasul, iman ka kitab-kitab iman. Na ila ulaika saufa nutihim ujurahum jelema nu kitu bakal dibere ku Gusti Allah ganjaranana teh nyaeta surga wa kana Allahu jeung aya Gusti Allah teh Taghafuran maha hampura ka para kakasih Allah. Amun ku Gusti Allah geus dihampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuhna naonna. Urang aya mabok, aya di urang zina, aya di urang judi, aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh eueuhna naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti. Gusti andai kata abdi di kanarakakeun ja Gusti mah henteu rugi abdi di kasorgakeun Gusti teu untung atuh anak teu untung teu rugi mah sapira hiji Gusti balangkeun we haba ka sorga kok kitu cak kalau teh heuh atuh we balangkeun bae ngan ada ragag we eta kok kitu betak eta baca benang tiki tunan garang-garang Abu Nawas ilahila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas masalilah hirupna teh neuleuna doang ka nyanang geus hayang seuri pas kagus do eta neuleuh hayang seuri mun teh hayang seuri gerget kitu ka Abu Nawas ke sarua ieu tah ilahi he pangeran abdi lastu teu aya abdi malil firdausi ahla lain ahli firdaus abdi mah potongan abdi kudu ka surga firdaus saraja gitu tah potonganna mah jangan nonton TV aya di abdi ngridit aya di abdi atuh mainnya potongan kos ieu kudu ka surga firdaus las tu lil firdausi ahla tapi Gusti wala aqwa ala naril jahim teu kuat kudu di neraka jahim
ka sorga potongan ka neraka embung. Lagian kitu teh. Omat Gusti sanajan lain potongan ka sorga aya di ka neraka keun ulah. Sanajan kitu tah. Terus atuh naon teh Allah tuh. Ka mana atuh ya? Bisi mah abdi mah teu aya anu dipake ka hayang ku abdi fahabli taubatan. Abdi mah hayang diterima tobat bae. Mudah-mudahan dibere bisa tobat bae ka Gusti. Waghfir dzunubi. Hampura dosa abdi fa innaka maka saenyana Gusti mah ghafiru dzambil azimi tukang hampura dosa nu gede na ieu tah. Wa kana Allahu ghafura. Gusti Allah mah maha hampura. Sanajan lain potongan surga Firdaus, ai kana neraka mah urang jadi najis. Kita ganti urang ka ipajuma ulah ilah silis. Eta bae geus urang. Surga mah lain potongan ka neraka mah jadi najis. Cak urang lebur pan jadi kitu eta. Kitu ke artinya ada eta babudawan. Ngadak dibabacalah ku Gus Dur, unggal ceramah Gus Dur maca eta bae lantaran leutik dosa sakitu gede nage mun ku Gusti dianggap eueuh mah eueuh bae. Itu mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu babaca eta tah wiridkeun ku urang ilahi la sulil firdaus ya wala aqwa ala nari jahim. Aya nu sok dibabaca ku kolot tapi hatina mah teu nyawan. Tuturunan ti baheula bae eta mah. Uga tas juga dibaca. Lamun dibaca eta 4 kali faedahna urang dihampura sakabeh. Baca nu teh mantep salat Jumat. Ketika Muhammadiyah terjun ka lembur-lembur dileungitkeun babacaan eta. Sebab eta meunang Abu Nawas. Awakal, jakolot baheula buat ti mimiti Surabaya, ka Semarang, Bandung, Garut terus ka dieu, ka urang ieu ka dieu. Mun mantep salat teh eta macan maca eta macan bali. Tanyakeun ge ka kolot-kolot. Iya, ata mah supaya teh mah asal eueuh teh ilah-ilah. Eueuh jak wari ge asal. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ilah-ilah nyelah motor. Budak pohara jasa. Eta lah pembawaan kredit eta kus kitu. Teu tentrem di masjid. Wa kana Ghafurur Rahim. Allah Maha Hampura ka para wali-wali kekasihna. Jeung maha nyaah ka ahli taatna. Ayo salat urang mah atuh jore ieu. Ieu bakal nganilai ka urang daekna. Atuh potongan salat urang teh potongan naon? Gakri. Coba ayo ke salat dengan Allahu Akbar sumut mah Allah nu maha agung. Berarti Allah nu maha agung teh kudu aya di jero hate pang agung-agungna. Jol bae. Mobil aya di dieu. Agungan Allah teh agungan mobil. Jangan sok aya di jero hate mah nu agung. Mobil teh ganti bae kitu ieu Avanza ka Innova-nya. Norog sebenarnya. Kalkulasi. Jadi ke salat teh aya kalkulator. Dan rada gede jadi rada mah Allah Akbar. Satria gantikan mana nya PGRW gitu ya beraduitnya kurang nanya batur ke subhanallah rabbil azim nya kok Allahu Akbar ada takut gitu tak cek modal mah kok gitu ayo ngandelkeun salat kok gitu kudu ka surga ting bating ya eta pepotongan awan atuh ka gitu mah. Tapi lain etana daekna cak Allah deuh aing neuleuh salat mah jorek ngan aing neuleuh daekna ka sia. Unggal zuhur, unggal asar, unggal maghrib, unggal subuh. Kadang-kadang subuh ge jam 8 pan sia. Tapi daekna doang aing mah. Cak Allah teh geus ka surga teh malaikat sama. Ieu jorek ja salat teh kajeun jorek ge. Daekna doang. Balik di pabriknya nan teu gegeuraan he salat heula, balik di pasar kadang-kadang salat ngan aya. Ieu mah lain kitu Gusti. Kumaha? Osok lohor agar magul dihijikeun ka ieu sakajeun. Ai geus Rahim da Rahim. Rahim teh welas. Ai welas kanu bener salat mah atuh ka hati tah mah. Welas asih kanu bener salatna atuh tah teu kudu dibahas. Okos jelema barahan kanu sok mere atuh tah teu kudu dibahas. Ieu mah kanu pelit barahan tah eta Rahim. Atuh pelit bae dibere bae punya nama. Pelit bere pet dur-dur pet. Dibere bae geus ayu geus. Waktu ngababagi lebaran, wah eta mah sugi kajeun, sugi ge. Itu mah teu kajeun, aing mah mere ka saha bae, fakir miskin kabeh bere bae. Itu
Itu mah ulah make ulah terus. Eta rohim ngaranna. Atuh komo Gusti Allah ari ka kiai nu bisa husu ka wali nu bisa husu teu kudu dicaritakeun tah boro-boro cak Allah cak urang mejeuna teh maka surga. Mejeuna tah ieu mah anu puyang salat ge hampir 2 rakaat dohor. Potong we. Cepet-cepet tah aing lah lamun teu izin ka Allah mah salat puyang aing. Nya di PHK aing nya teu boga duit aing tapi salat banyak Allah Akbar cepet amat. Ah sakieu ge salat aing. Rahim Allah teh nempel kadinya. Cak malaikat jorek ajen jorek cak Allah. Daekna doang aing mah. Eta rahim teh nempelna kadinya. Aing kanu bagus waktu teh kudu diceritakeun. Mantaknya luar biasa Gusti Allah mah wa kana Allahu ghafurur. Pokona mah asal salat surga geus gitu. Ini saya gitu. Sanajan bari nonton TV setak ka surga. Ngan mojai. Wallahu a'lam.